Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-akbaru ari dulur anu panggedena. Ari dulur anu panggedena teh minal ikhwati tina pirang-pirang dulur. Eta bimanzilatil abi kalawan kaya seperti bapak. Rawahu ngariwayatkeun kaitu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Pidauh Kanjeng al akbaru minal ikhwah bimanzilatil abi. Ari dulur anu panggedena saha dulur panggedena teh lanceuk. Rek lalaki, rek awewe, mun carita di dieu mah lalaki. Tah, dulur urang aya nu panggedena dina harti lanceuk urang panggedena teh ti sapirang-pirang dulur nu lain teh eta bimanzilatil abi saperti ayeuna kitu bapa. Ieu teh ayeuna kitu cek Imam Jarkasi mah yuj'alu dzalika idza adimal abu, dikatakan hadis cek bieu lanceuk panggedena seperti bapak teh idza adimal abu ketika ayeuna bapakna geus eueuh geus maot. Aya hiji keluarga terus ayeuna bapana maot, saatu nu jadi penopang keluarga anu ayeuna ngabogaan tanggung jawab saenggeus bapana, anu ngajaga keluarga, ngurus adik-adikna, terus deui ayeuna kitu urus keluarga nyaeta al akbaru dulur anu panggedena nyaeta lanceuk panggedena. Tah, ketika bapak eueuh kulantaran maot atanapi ayeuna bapak urang aya mah aya ngan geus teu mampu. Matak cek Imam Jarkasi yuj'alu dzalika idza adimal abu. Hiji ketika kolot geus maot. Aw ajaja atanapi ayeuna kolot lemah. Mungkin kolot urang ayeuna stroke parah. Atanapi ayeuna kitu boga panyakit potong sukuna bohna teh intina teu bisa ngalaksanakeun tugas-tugas ayeuna kitu keur nganapakahan keluarga keur sebagai tanggung jawab kepala keluarga. Tah turuna ka saha ka budak panggedena. Lamun carita urang ka lanceuk urang panggedena, lamun urang panggedena nya urang ka urang gitu. Keur neruskeun ayeuna tanggung jawab dina keluarga. Seperti ayeuna kitu ngurus adik, carita ngabiayaan adik, carita ayeuna gawe keur ayeuna kitu kahirupan sapopoe dahar keluarga. Tah turun pangkatna teh kanu panggedena heula kitu. Payakumul ahul akbar maqomahu fi syu'unin. Mangka dulur nu panggedena dina hati lanceuk panggedena teh cicing dina tempatna bapa fi syu'unin dina sapirang-pirang perkara, dina sapirang-pirang urusan. Jadi ketika ayeuna dikelat maot atanapi teu maot mah ngan ayeuna geus teu bisa gawe kulantaran lumpuh atanapi stroke. Kumaha teh ayeuna tanggung jawab keluarga, pan meureun ayeuna bakal urus ka ditu ka dieu teh neangan ayeuna napakah teh. Tah turun pangkatna teh ka al akbar. Jadi budak kahiji nu panggedena memiliki peran penting sebagai pengganti ayah dina pada keur neruskeun ayeuna tanggung jawab sebagai ngurus keluarga. Seperti ayeuna kitu ngurus adik-adina, ngurus urusan itu ieu termasuk dina masalah ambil keputusan.
eta oge lamun mampu deui lanceuk panggedena terkadang da ayeuna aya lanceuk panggedena ge sok ayeuna kitu dina pakahan cek paribasana diurus ayeuna ku adina kitu ngan ieu mah dina pada ilaharna dina pada biasana sabab semakin tua semakin kuat semakin tua semakin banyak pengalaman biasana beda jeung adina ngora keneh leutik keleh komo matak ayeuna kitu cek Imam Nawawi mah sabab ayeuna budak panggedena eta teh jiga kolot teh dina tanggung jawab teh lima min haqqis sinni wat tajribah kulantaran tina hak umur cek bieu teh atuh budak kahiji pasti bakal pangkolotna panggedena termasuk wat tajribah tina ayeuna pengalamanana mun tina gawe bakal pangkuatna tanaganana ge da pangbadagna kitu mah tak turun pangkatna teh kadinya cek Imam Nawawi piraku kudu ditopang ku nu pangleutikna teh panengahna gitu. Tapi ieu teh pil adabi lapil hukmi hubunganana ieu hadis teh jeung adab deui lain dina hukum kolot eueuh pan kolot teh kudu dimulyakeun kitu teh kudu dihormat ketika eueuh saha gagantina budak panggedena tah budak panggedena teh ku adi-adina teh kudu dianggap jiga kolot kadua gaganti kolot gitu. Atuh ketika aya urusan aya nu sifatna keputusan atanapi urus nu sifatna keluarga tah tunjuk serahkeun kan pangkolotna gitu. Lapil hukmi lain dina hukum ari hukum angeun teu kieu ayeuna pedah kolot eueuh budak panggedena teh gaganti kolot kabehanana teh kabehanana si bapa cenah geus eueuh ayeuna mah harta nu urang kabeh lain kitu lain ayeuna dina harti hadis ieu ngajadikeun dalil ketika kolot eueuh ayeuna kabeh harta kolot jadi milik nu panggedena atanapi bisa sangeunana kana bagian adi-adina lain ieu mah dina pada ayeuna kitu neruskeun tanggung jawab neruskeun kanyaah nerus keluarga kitu utara atuh mata kapil hukmi lain dina hukum statusna budak we henteu jadi gaganti bapa jadi salaki indung bohna teh atanapi harta bapa langsung ayeuna kitu milik manehna kabeh gitu atanapi ayeuna boh teh lamun tina hak ngawalian anger aya kolotna mah kudu kolot gering cenah lumpuh ge masa bisa sia ngawalian mun eueuh teuing salagi aya bapa kudu ku bapa ngawalian teu meunang ku lanceuk tah kitu ayeuna maksudna jadi pil adab la pil hukmi ari cek Imam Qurtubi mah pirri ayah wat tadbir pirri ayah tina ayeuna ngajaga inung ngomong geus kolot mah sanu panghakna pangkuduna teh nu panggedena tuh ngajaga adi nyakolahkeun adi masantenkeun adi ieu wayahna wat tadbir jeung atur uras urus nu sifatna aya patali jeung keluarga tah eta bagian ayeuna kitu budak panggedena
Jadi lain tina masalah hukum biasa. Bunda lamun tina warisan aya aturanana bagian-bagianana. Walian kurumun aya bapana ku bapana we teu bisa ayeuna digantikeun budakna aya bapana. Rawahu ngariwayatkeun ke tadi Sa'al Baihaqi Imam Baihaqi. Salajengna al amanatu ari ayeuna amanah teh dapat dipercaya eta tajlibu bakal narik itu amanah arizqo kana rizki wal khianatu sareng ari khianat eta tajlibu bakal narik itu khianat al faqro kana kapakiran. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis Dailami Imam Dailami. Pidahu Kanjeng al amanatu tajlibur rizqa. Sifat amanah teh sok ngarik rezeki. Ku amanah mah rezeki teh babari. Resep cenah kasih mah bisa diandalkeun, bisa dipercaya. Mun dipercayakeun hiji urusan teu oleh manehna mah amanah we kitu. Tara hianat dititipan ieu amanah manehna. Rek barang, rek jabatan, rek pagawean sok ayeuna kitu bener manehna mah amanah gitu. Matak tajlibur rizqa. Sabab jalma-jalma sukses teh biasana jalma-jalma anu beramanah. Tara ayeuna menodai ka ayeuna rekan bisnisna. Pesan anu kitu modelna kitu amanah. Pesan ieu amanah matak raresepeun. Eta mah cenah lamun pesan eta pasti bakal kitu. Beda jeung kasih itu cenah lah hianat eta kumaha kitu. Pesan ieu pesan A datang B. Pesan B datang C. Teu akur jeung pesanan. Terus cenah pegatkeun jeung eta maring kasih ieu. Si ieu mah akur jeung pesanan. Tak tajlibur rizqa. Jeung raresepeun aja jelema teh. Jeung deui bakal berkah. Lain dina harti nu amanah bakal beunghar lain. Tapi jalma nu amanah mah bakal berkah rezeki. Sok narik-narik kana rezeki jalma nu bisa dipercaya. Mun urang nitah gawe pasti anu neangan nu bener kan. Gitu. Si eta mah cenah sok maling cenah gawe teh. Begitu kumaha cenah aya dunungan getol eueuh mah cenah. Naon we cenah. Kan sakitu urang sok aya bahasa kitu. Matak ayeuna cek Imam Munawi ma al amanatu sababun limahabatin nas. Sifat amanah teh jadi sebab pikeun ayeuna resepna manusia, cintana manusia. Ku amanah mah raresepeun. Ulah carita musim kafir ge Quraisy ge ka Kanjeng kapungkur diantawisna gelar Kanjeng teh Al Amin yang dapat dipercaya sabab ngagaduhan sifat amanah. Ulah carita ayeuna musim kafir raresepeun ka Kanjeng nu alitna keneh bikin ka gelar Al Amin. Tak sababun limah batinas wasiqatihim jeung ayeuna percayana itu nas. Ku amanah jelema bakal raresepeun, ku amanah jelema bakal percaya. Wa biha yatayassarur rizqu, ku amanah rizki bakal babari deui. Tina tutah-titah tina barang barena ge resep we hayeuna batur teh kanu bisa dipercaya mah. Wal khianatu bizid didalik ari hiatna sabalik. Matak cek Ibnu Rajab ma al barokatu innama takunu ma'asidqi wal amanah. Ari kaberkahan teh eta sok ayana teh ma'asidqi wal amanah dibarengan jeung sifat jujur jeung amanah. Ketika jalma jujur, amanah bisa dipercaya,
eta cenah sak aya kabarokahan teh munculna tina ti jalma nu ngabogaan dua sifat eta jujur jeung amanah. Matak cek Ibnu Hibban mah man lazimal amanata dama lahur rizku sing saja manu ngalanggengkeun sifat amanah mangka rezekina teh bakal dama langgeng. Yang nu amanah mah insyaallah cenah ngocor aya we rezekina teh. Nah atuh da ketika ditah gawe ku batur akur jeung pesenan meureun pasti bakal ayeuna kitu kabeja-beja jeung moal ngapokan di kanu ditahna teh. Tanapi lamun ayeuna bisnis kanu pesenna teh waman hona zala anhu tapi jalma nu hianat mah bakal ayeuna kitu leungit eta rezeki teh. Wa in kasuro cek Ibnu Hibban sok sanajan loba jalma teu bisa dipercaya mah cenah nu aya kadon beak cenah harta beak duit teh teu bisa dipercaya. Ari cek Imam Al-Harawi ma asidku wal amanatu miftahu rizki wal qabul. Ari jujur jeung amanah teh eta kuncina rizki jeung qabul ditarima ku masyarakat ku batur. Berkenan di hati. Jalma jujur, jalma amanah geus eta kunci rizki. Mun usaha nya sing jujur sing amanah. Ketika begitu ngapokan ka batur seret rezeki teh moal qabul ku batur teh henteu welcome batur teh. Wal hianatu tajlibul faqroatu sabalikna ketika jalma hianat mah narik-narik ka pakiran. Urang hianat secara tidak langsung urang teh ngadeuketan kana kapakiran gitu. Matak cek Imam Ghazali mah al hianatu tufsidul ma'asya. Hianat teh bakal ngaruksak kahirupan. Ku hianat mah jalma hianat maruksak cenah hirup. Mun harta ruksak harta. Keluarga ruksak keluarga. Jabatan ruksak jabatan ku hianat naon hancur geus na kahirupan teh kitu erek sifatna pagawean jabatan keluarga terkadang bisa-bisa cerai mun jabatan bisa dieureunkeun nah eta cenah korupsi. Mun gawe teu balik bisa di PHK. Watatau asbabar rizki yang hianat mah bakal megatkeun sebab-sebab rizki. Nu tadina sok order kurantaran nyodekaan jadina ge cenah geus stop sekarang banyak yang komplain. Teu cek Imam Ghazali. Ngariwayatkeun ke hadis Imam Ad-Dailami. Salajengna umirtu diparentah kaula an uqatila kana supaya merangan kaula annasa ka manusia hatta yashhadu sehingga nyaksikeun itu nas an saisuna kalakuan sareng tingkah eta la ilaha taya pangeran eta maujud illallah ang Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng saisuna Kanjeng Nabi Muhammad teh eta Rasulullah utusan Allah. Wa yuqimu sareng ngadegeun itu nas as-salata kana salat wa yutu sareng mayaran itu nas az-zakata kana zakat paida fa'alu maka di mana-mana midamel itu nas kabeh dalika kana itu mazkur asomu mangka karaksa itu nas minni dikaula bima ahum tegesna ayeuna pirang-pirang getihna itu nas
wa amwalahum sareng ayeuna kitu harta-harta nanas illa bihaqil islami aing kalawan hak Islam wa hisabuhum sareng ari hisabanana itung-itunganana itu nas eta alallahi ayeuna diwihkeun ka Allah. Rawahu ngawetkeun ka hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim an Abi Hurairah ti Abu Hurairah. Salajengna pidawuh Kanjeng umirtu an uqatilan nas kaula teh cenah diparentahkeun dipiwarang supaya merangan manusia supaya eta manusia teh nyaksikeun yen teu aya pangeran lintang ti Allah Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah supaya salat maya zakat. Iya hadis teh ayeuna kitu lain dina harti hadis kekerasan. Hadis kudu maehan kafir. Hadis kudu nyiksa kafir lain gitu. Lain dina harti ayeuna ieu hadis teh kudu keras. Diktator justru ya hadisna hadis rangkeun adilna Islam. Jadi agama mah Gusti Allah ngajaga ayeuna kitu ka nyawa jelema teh. Nyawana, hartana, kahormatanana dijaga ku Allah. Asalkeun eta jalma Islam, eusina Islam teh ngayakinkeun pangeran teh Allah Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah bari sok salat mayar zakat. Tah harta jeung nyawana teh diraksa ku Allah haram hukumna urang ngocorkeun getih sesama muslim sok sanajan walau kotrotan sakecelak haram teu meunang diraksa agama Islam. Salat osok zakat osok pangeranna yakin Allah Kanjeng Nabi ayeuna kitu utusanana teu meunang kurang dikocorkeun teu meunang. Jadi maha adilna Allah kerjama ayeuna muslim anu beragama Islam gitu. Sebab agama Islam teh aya paksaan la ikraha fiddin. Paksaan. Rek Islam mangga. Rek kafir mangga gitu. Allah mah teu maksakeun ayeuna setiap jelema kudu Islam sia, kudu iman henteu. Teu anu ayeuna kahayang. Kafir meureun ke aya balasanna, muslim meureun aya balasanna gitu. La ikraha fiddin, teu aya paksaan dina beragama gitu. Iya cenah geuning eta bahasana di luhur. Umirtu an uqatilan nasa matak cek Ibnu Hajar ma wal muradu bil kitali huna kitaluman yuqatilu nu dimaksud ku kecap kital merangan an uqatila teh merangan maksud merangan teh hunana ieu hadis eta kitaluman yuqatilu merangan jalma anu merangan urang ayeuna keur cicing aya ayeuna kafir nyerang ka urang lawan gitu. Bila perlu bunuh dah kafir nyerang ka urang gitu. Ari kafir mustaman mah jeung urang ayeuna kitu aya di lingkungan negeri urang, kampung urang biasa jeung urang rukun teu meunang haram. Ye. Matak cek ayeuna Ibnu Hajar wal muradu bil kitaluna kitaluman yuqatilu aw yamna'ud da'wah atanapi jalma anu nyegah dakwah urang nyebarkeun Islam teh nanjirkeun Islam teh diulah-ulah dicarek-carek perangan kitu jiga zaman Kanjeng gitu siar atuh daya eta mah geus disampaikeun ngajak jiga Kanjeng turut mangga henteu bae da hidayah kumaha Allah
Nu penting tugas urang aya nyebarkeun agama Syiah ngajak anteu maksa Islam gitu juga teu asup pisan nariwayat teu parehan henteu kan malahan ayeuna beda naon kitu ayeuna kitu lamun umat muslim nawan kapirin harama diberedahar disejahterakeun beda sabalikna muslimin ku kafir wah disisa di kitu teh matak ayeuna yang dakwah halangan ayeuna dakwah la umumun sanes kaumuman manusia lain di hati setiap manusia kudu diperangan bahwa teh di hadis teu pake dalil keur ayeuna merangan kafirin merangan ayeuna luar ti Islam lemur urang aya kampung wahna teh Kristen ya serang ku lain kitu salah nafsir mata perluna ahli hadis gitu la umumun nas cek belajar gitu cek Imam Al-Qurtubi mah innal hukma yakunu bidzahir jadi urang mah pahkum bidzawahir makena urang syariat kumaha kitu maksudna ketika aya jalma maca syahadat yakin pangeran Allah Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah kadituna sok salat mayar zakat geus dohirna kitu berarti Islam sama-sama Islam haram dikucurkeun getihna dicokot hartana kehormatanana diwiwirang teu meunang jadi eta hukum dohir hukum ieu gitu. Hadis ieu teh nerangkeun ayana tentang hukum dohir secara gamblangna Imam Qurtubi teh ketika aya jalma muslim gitu teu meunang ku urang ayeuna kitu diperangan dikucurkeun getihna dicokot hartana diwiwirang kehormatanana teu meunang engke dikecualikeun illa bihaqil Islam kecuali jeung hak Islam nu aya patula patali jeung hukum Islam seperti naon kisos bohna teh atanapi ayeuna diteg lamun neutek leungeun teu di leungeun nyokel panon nyokel di panon lamun hukumna hukum Islam tah oge naon deui hak Islam seperti hudud had nu zina had ayeuna nu mabok aya aturanana kitu eta pan sarua lamun dibenturan pan bijil getih eta mah teu naon da hak Islam nya ge muslim gitu atanapi bugot ngabangkang ti ayeuna kitu pemerintahan muslim bohna teh teroris muncul urang teu naon tah salian teh eta mah teu meunang ayeuna kudu jaga kahormatanana haram ngucurkeun getihna kudu dilindungi gitu. Matak cek Imam Abu Ubaid mah laisa fi hadal hadis ibahatu qatli kulli kafirin tuh cek gitu. Jadi hadis teh lain ayeuna keur ngameunangkeun maehan setiap jalma kafir lain hadis keur dalil maehan jalma kafir lain Imam Abu Ubaid ahli hadis itu wa inna ma huwa fiman nasobal harba aing pasina ieu hadis teh piman keur jalma nasobal harba anu nanjerkeun peperangan nu perang jeung urang kafirin bohna teh ajak perang jeung urang eta mah heuh bae rek ngocor getih golontoran ge perang teh wa man dakwah sami jeung ayeuna juga dakwah kumaha tuh mun carita pancek bieu illa bihaqil Islam mun carita kisos ngalaksanakeun had atanapi lamun urang perang eujeung
musyrikin kafirin ciling bunuh kan ngucurkeun getih fahisabuhum alallah hitung-hitunganna dipasrahkeun ka Allah urang mah ngalaksanakeun syariat mencarita anu maok hukum Islam teuk leungeun teuk leungeunna lamun hukum Islam di urang juga di Aceh atan di Arab lamun maehan paehan deui tah kumaha hitung-hitungan orang maehan sanggakeun ka Allah tangan urang ngajalankeun syariat Islam matak cek tadi cek Syekh Qurtubi yakunu bidzahir ngitungna urang mah hukum dohir gitu. Ngariwayatkeun ka hadis Imam Bukhari san Muslim ti Abi Hurairah. Salajengna amti ngahalingkeun anjeun al-adza kana pilara anit tariqin wa aya di jalan fa innahu mangka saestuna itu imatatul ada laka pikeun anjeun eta sodaqotun jadi sodaqo wahu ngariwayatkeun ka itu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari pidau kanjeung amtil adza anit tariq fa innahu laka sodaqo ngahalingkeunna anjeun kana pilara nu aya di jalan eta teh sodaqo keur anjeun urang aya lewat pas ayeuna di jalan aya paku atawa aya beli bohna beugit ku urang teh eta si paku eta si beling atanapi batu teh dihalingkeun dikasisikeun tawa dipiceun tah urang teh sedekah teh meunang ganjaran sedekah mah kadituna atawa urang ayeuna ngaliwat pas ngaliwat ayeuna kitu aya liang komo bari jeung ayeuna mun carita loba nu kacugak di dinya loba nu gebrus ka dinya loba nu ditajong di dinya mah dihalingkeun ku urang cucukna mun batu-batuna mun liang ditutupan bohna teh wih sodaqo ganjaranna gede ulah dikira gitu. Atanapi ayeuna kitu sifatna umum we gitu ieu mah hadis sifatna umum cai masyarakat teh sok nganina di sumur bor eta kaparangan ayeuna teu ngalir caina teu bijil ku urang domea digojlok deui mun carita susukan dianir kaluhur mun carita sanyona dibenerkeun wih gede eta ganjaranna sedekah. Jadi intina setiap perkara anu cek Imam Qurtubi mah lima solihil amah wadab ilma fasid. Ketika orang migawe perkara nu eta perkara teh lima solihil amah keur kamaslahatan umum wadab ilma fasid jeung ayeuna nolak ayeuna karuksakan keur umum eta teh sedekah. Naon luas berarti asalkeun umum ayeuna ku ayeuna pagawean urang eta pagawean teh maslahat keur umum nyieun jalan nyieun cukang nyieun sumur bor nyieun ayeuna kitu sumur nyieun majlis taklim naon eta lamun dap ilmu fasid ngahalingkeun cucuk ngahalingkeun batu gede ngahalingkeun ayeuna kitu runtah ngahalingkeun sangkang jauh nutup liang wah loba intina mah ayeuna anu umum teh jadi ngarasa betah we ku pagawean alus urang baik itu urang juanjeun ataupun ngahalingkeun pilara teh eta teh sedekah. Tak ayeuna cek Syekh Ibnu Rajab mah kullu ma nafa'an nasa wa dufi'a anhum ad-dararu fa huwa shadaqatun.
setiap perkara nu eta perkara teh bermanfaat untuk manusia jeung eta perkara teh bisa ayeuna nolak kamadaratan ayeuna keur eta manusia bahwa sodaqotun sodaqoh teh deui tungna teh manusia ngarasa betah ngarasa manfaat ku juanjeun urang manusia ngarasa betah salamet aman ku ayeuna urang miceun kamadaratan sodaqoh naon eta mah bentukna gitu. Pagawean leutik tapi terkadang di jerona ganjaranna gede cek Imam Son'ani cek Imam Son'ani ma wa fihi annal amalal yasira qad ya'dumu ajruh binabihil ami. Nah ieu hadis teh cenah bisa ditarik kesimpulan annal amalal yasir pagawean anu saeutik eta qad ya'dumu bisa jadi gede naon ajruhu ganjaranna binabihil ami kusabab kamanfaatan anu gede nu umum. Mungkin pagaweana mah ngan halingkeun cucuk sapira cucuk aya cucuk ayeuna kitu malang loba nu kacarugat di dinya atanapi aya batu gede atanapi aya liang bosna teh mun jalan goreng sok lalabu dinya ku urang dibenerkeun mun cucuk dihalingkeun teu pirah tapi eta cina ayeuna qad ya'dumu ajru terkadang bisa jadi gede ganjaranna binabihil ami kusabab kamanfaatanana anu secara umum berkat manehna nu ngaraliwat jadi aman salamet pagawean leutik ganjaranna gede kusabab tina segi kamanfaatanana anu secara umum. Naon tuh ari ngaran aza teh cek Ibnu Hajar pedah cek tadi amtil ada ngahalingkeun anjeun kana pilara naon aza pilara teh cek Ibnu Hajar nah al aza yasmulu kullama yata'adda bihil maru ngaran aza pilara teh eta ngurung kullama kana setiap perkara yata'adda bihil maru anu mana almaru jangan ngaliwat sok kapilaraan bihi kue ta'adza pilara teh seperti naon min hajarin seperti batu ngahalangan dia sok loba nu teu sewa dirinya aw syaukin cucuk bohna teh aw qadrin atanapi gegeuleuh tai kotok tai jelema runtah aliwat buat kap narutup irung cenah ieu piceun ku urang teh nah eta teh sebenarnya teh ada tak ku urang dihalingkeun eta nilaina sodaqoh mah luas gitu. Jadi lain ku harta wae aya sodaqoh bil mal aya sodaqoh bi ghairil mal. Sodaqoh bil mal, sodaqoh barang bere, orang boga harta. Merek, fakir miskin, yatim piatu, nyan pembangunan, sodaqoh bil mal. Aya bi ghairil mal. Di antarana ieu ngahalingkeun pilara nu ngahalangan nu ngaganggu di jalan. Atanapi urang juanjieun sifatna kamanfaatan geus puguh. Atanapi cekna hadis nu lain mah ku urang senyum marah mai aya nu ngaliwat ditanya atuh linggih heula bari senyum bae sodaqoh mata kula heran lamun para aulia majdub mah loba nu senyum gelo eta teh keur sodaqoh nah da cek marana urang mah da harta teu mireug teu boga tapi hayang mata ku senyum wahe gitu seri gitu tapi nu asli gitu wali maju nu asli nah aya nu gelo asli ge sarua ngan beda gitu motifnya
Jadi intinya setiap perkara anu keur kamaslahatan umum eta perkara direken sedekah. Ngariwayatkeun ka eta hadis Imam Hakim ti ayeuna sahabat ti ayeuna kieu Imam Bukhari. Allahumma inni al-Fatihah.